kurang banyak dan stasiun TV yang kudu make aya naon film juring aya program film juring ditungguan gitu teh. Ditungguan juring mah datang sorangan Bisa ngomong sama nawai ieu teh malam Jumaah. Ayo ya lain jadi ingat dia Naon kumaha? malam Jumaah bahasa 2 bulan ketukan ieu mah aya kejadian bener kalaman kuring Di lembur urang berarti. di lembur orang si sumpah ieu tengah beuting jam 1 aya nu gegedor ka imah dibuka pantau eueuh sasaa sih si sumpah Balik aya. bener eta mah pas ditutupan pantau ngikiti kontari naon gitu aja naon ajo tanggal caringin Naon? juring non yuk non wah surupan wah istighfar Gelak. Saha ieu? orang kadang saya ayam Keluar. Hayang naon? ayam goreng dipanggorengkeun dewe sok dipanggorengkeun Asa keluar. ayam racikan naik mah hayang percik hayang naon deui sok hamburger beulikeun bae siap ayam pizza aing bisa sok hayang Kabeh kurang rek dibere nya asa keluar tina raga Nan aya pamenta ku dieu. Ori menta calana bangsa maneh 10 kodi rek dijual di Ciamplas. aing jeung keluar naona euy balik ka surupan Kang, Lah, kan iya saya tidak naik. teu cocok, Neng. Nah, kan itu mahal, Kang. Masing mal ge ari teu cocok mah percuma, Neng. Terus kayak naon atuh mencocok jang neng? Kapan? Pak, punten Pak. Dopi Bapak tentara sanes. lain Polisi sanes Pak. lain Bapak pasti angkatan lautnya. ari di dinya nya kunaon loba tatanya nyaho aing keur lajo di lain-lain teh emang kunaon iya suku aing katincak Boy, kumaha pamajikan teh geus ngalahirkeun can? Karek pembukaan euy. Atuh karek pembukaan mah lila keneh euy. Lila kene kumaha di mane? Nya pembukaan, can sambutan di RT, di RW, terus doa, can hiburan, lila. Dek, kunaon boy? Lajo Persib kembangkan gitu. Persibna eleh. Menang Persib mah. Kunaon atuh? Kecopetan. Teu, loket mah aya keneh. Nya kunaon atuh? Urang amek ke penjaga tiket. Bahasa kamari lajo Persib. Amek kunaon? Yo. Urang teh meuli tiket teh 200.000. Heeh. Tiket sama mahal pas asup disoekeun. Saha nu teu amek? Geunah di kampung teh euy. Sora ti kukur, sora manuk beda jeung di kota. Geunah kieu nya. aduh aing mah Aduh. lawas dilawas teu lila teu panggih Nya, biasa we. alah nah geuning keur di dieu Nya tak keur balik kampung teh. heeh Keur
gitu ti. Oh, bener-bener tong di kota wae atuh. Lain bejana masih keneh gawe di kota jadi konektor bus teh. Masih biasa we dikeureuy teh. Lumayan lah daripada orang nganggur. Bener, tapi udah ada di keureuy mah geuningnya aya we hasilna nya nya. Alhamdulillah teh. Heeh. Oh kantong dah empe rekaman. Ah, eta ada ka Cicaheum. Heula pe, ka Cicaheum mah 30.000 wae nya. Ke. Ieu maksudna kumaha ari Astagfirullah. Ari Sugan teh dina beus. Nah, benar. Si Oboy kecelakaan. Waduh, di mana ayeuna? Kumaha kondisina? Ayeuna teh keur di rumah sakit. Nyata kondisina teh keur kritis. Aduh, budak teh nya mudah-mudahan we sing teh cager. Ya sarua kuring oge Milu sedih. Tapi wing mah lain sedih ku si Oboy. Kunaon atuh? Motor wing can lunas kiri di tanana. Rusak parah ku si Oboy.